mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Mang Jaya saparakanca bade teraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-85 terus katompernakeun nya para mitra deuh. Mangga ai dongeng-dongeng Mang Jaya tos seueur di playlist Mang Jaya official. Buka we Mang Jaya official. Tos seueur dongeng-dongeng Mang Jaya para mitra. Atuh komplit para mitra. Sadaya dongeng Mang Jaya para wargi. Sadaya dongeng Mang Jaya. Margi Mang Jaya official khusus kanggo dongeng-dongeng Mang Jaya. Kitu diantarisanya aya carios nyambung judulna nyaeta ieu para mitra sadaya sangsara alasan harta sareng sangsara alasan harta nya para mitra tu jawara Gunung Manglayang gitu nya. Oh, ai para terus disebutkeun ku Mang Jaya aya gansal api para wargi. Ya para wargi carios bodoro sareng para mitra sadaya gansal api mah munjung telebatnya sareng lutung para mitra tayeu nu aya 48 tarina sareng lutung anu kasarung persina Kileksa. Kitu nya para mitra, mangga atuh Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-85 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Mangga wilujeng kasadayana wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ke-85. Para mitra kaum dangu, kocapkeun hujan beuki gede. Langit poek meni meredong poe maju kaburit lila-lila repeuting hujan rada orot tinggal miripisna wungkul. Nu ngiuhan mimiti pating laleos nu rek sare di dinya geus ngamparkeun karung butut atawa koran. Aya oge nu diamparan kuda luang urut-urut. Urut deus atanapi urut wawadahan para mitra. Ari Rojali can mikir-mikir tempat sare lantaran ramun repeuting teh manehna sok mapai ka unggal jalma. Di titenan hiji-hiji sugan papanggih jeung Bisarmi harita ge kitu sanggeus batur patinggal ledag sare. Rojali mah ngeteyep ngadeuketan ka hiji nini-nini nu ngarengkol di pojok, buntelan di keukepan iteuk ngagoler gigireunana. Singgu aing rek disidikeun saha ieu teh nya? Ceuk hate Rojali. Tuluy melong kana beungeut nini-nini nu geus sare tibra naker teu malire kana naon-naon. Tapi tetela lain Bisarmi jauh pisan bedana. Rojali pindah deui kanu sejen kitu jeung kitu bae salilana. Akhirna nepi kanu ditungtung di dinya aya hiji galandangan sarena diuk. Nyarane kana pojok tembok buntelan ditangkeup sirah buni dibuntel ku karemong hideung. Kabaya warna bungur geus belel samping bodas geus kuleuheu. Hanap narawing jiga sesarinyu. Nempo awewe pakaian kitu Rojali ngajenghok, sakedapan mah colohok bengong bari nangtung jiga arca. Panon teu ngiceup-ngiceup neuteub ka eta awewe sabab pakaian jeung dedegan sarua jeung nu kungsi datang ka imahna. Breh kajadian sawatara bulan katukang nemongan ka Rojali. Harita aya hiji nini-nini ngaku indung Rojali. Lenyap Rojali ngarenyap tuluy ngusap beungeut bari istighfar. Katayep beuki deukeut ka eta nini-nini gek diuk hareupeunana. Bibir Rojali ngeleper jajantung ratug hate deg-degan. Ya Allah, naleres ieu teh pun biang. Duh Gusti. Nya geuning. Rojali jumerit dina hatena kalayan teu karasa gabrug ngarontok ka nini-nini nu keur sare. Bari ngagero sumepeura. Ma ieu kuring Rojali. Cenah terus nyuuh kana lahuna nini-nini teh. Rojali cerik ngabangingik ngalilirkeun anu keur sare tibra. Berai beunta tuluy gigisik bari ngised diukna. Sanggeus rada tetengpong eta nini-nini nyarita. Ai kunaon ieu teh ujang? Bet ngaganggu ka nini nu keur tibra sare. Kunaon make ceurik lapar?
Cek eta awewe nu memang lain nulian tapi Bisarmi nuker di teangan ku Rojali. Duh, mak. Ya abdi geus lah mimilarian emak ka mana meuni. Ayeuna bet bisa tepang di dieu. Hapunten abdi teh emak, rumaos ageng dosa emak. Rojali geus teu panca kaki. Sabab ngarasa yakin yen nu dihareupeuna teh bener indungna. Sabalikna pikeun Bisarmi kaget kabina-bina ngadenge kitu teh. Kelanan ujang ulah rusuh teuing. Nah kumaha atuh ieu teh mimitina make ngaku-ngaku indung ka emak. Nah teu nyalahan. Kade ulah sok eta sarupateun bising nyalahan. Bisarmi melong. Manehna teu wawuh ka Rojali nu memang rupa keruksa ku panyakit. Katurug-turug Bisarmi ka karalulungu hudang sare. Jaba ukur kacaangan ku lampu nu anggang. Abdi bade tumaros heula dupi salira teh nah leres Sarmi jenenganana. Upami leres teu kedah kaget ieu abdi pun Rojali putra emak. Rojali. Keke kumaha ieu teh nah ujang teh teu salah. Henteu emak teu lepat. Ieu abdi Rojali putra emak. Bisarmi teu nembalan. Oge teu meta naon-naon iwati neuteup kana beungeut Rojali kawas nu hayang sidik pisan kana rupana. Ari pangna kitu lain teu atoh aya nu ngaku ngaran Rojali teh, ngan hate Bisarmi jadi bingung. Lantaran sawatara taun katukang geus tepung jeung hiji lalaki, nu gandang jeung beunghar, rupa sarimbag jeung Rojali, ngaranna ge sarua ngan teu ngaku ka Bisarmi. Malah makalah kangusir ari ayeuna bet datang deui nu ngaku ngaran Rojali. Dina kaaya nu kacida bedana jeung nu ti heula. Sabab Rojali ieu mah kuru, kotor jeung beungeutna ruksak. Sanes sabatara taun, sabatara bulan. Mana nu bener atuh ieu teh palang siang aing kasamaran bareto teh. Paingan aing ditunung di titah ini, da meureun eta jalma teh teu suka. Di aku anakku aing. Tapi naha atuh rupana meuni sarimag jeung ngaranna sarua deui. Ari ieu saha nya? Bisarmi ngomong kitu dina hatena. Bari teu waleh neuteup kana beungeut Rojali nempo kaayaan kitu Rojali usaha. Satekah polah mere bukti ka indungna. Mak, ulah cangcaya mak sing hawatos ka abdi. Nu tos lami milarian ka emak. Abdi teh leres pun Rojali putra emak, putra pakarta urang Cileutik. Hapunten abdi teh emak, margi abdi rumaos lepat. Sanggeus ngadenge pangakuan kitu mah, hate Bisarmi ngalenyak. Sabab Rojali nerangkeun panca kakina kalayan teu cacarita deui gabrug ngarontok ka Rojali. Ditangkep bari ditepakan walikatna. Lila-lila dicengkatkeun diteuteup beungeutna tuluy nyarita. Ujang anak emak. Bagja temen bisa tepung deui jeung emak. Sugan teh moal patepung deui ujang. Dedeh teuing ujang geuning nasib teh teu beda jeung emak. Nah ka mana wae ari hidup teh anak ieu diteteangan ku emak. Bisarmi sumegruk ceuri. Sedih jeung nalang sawatir ka anak ngadenge indungna nyarita kitu. Hate Rojali ancur asa diwawajet. Emak, abdi jalmi doraka emak. Rumaos ageng dosa. Wajar we ngalaman siksaan sakieu mah etang-etang panebus dosa. Nanging abdi teh teu acan regreg. Upami emak teu acan ngalisankeun yen ngahapunten ka abdi. Dihampura pisan anak king. Lahir batin muga bebas. Dihampura sing dihampura ku Allah. Sawalikna emak ku ujang kudu dihampura sabab engge rumah sagede dosa jeung kasalahan. Teu bisa ngurus ka ujang nu akhirna jadi kieu, hampura anak king mati rumah sagede kasalahan. Ceuk Bisarmi meninggal leungis. Sedih ari ras ku nasib diri mana komo ayeuna nempo nu jadi anak sarupa kitu, hatena asa ancur burak-rakan. Mak, dihapunten pisan ku abdi. Urang sami-sami silih hapunten we, nanging kumaha atuh ayeuna mak. Urang teh bet kieu. Teu kumaha ujang sing sabar we bari tawakal. Sabab mana kitu ge geus nasib urang kudu sangsara kieu. Tapi najan lara balangsak oge ari geus tepung jeung anak mah.
Hate emak teh regreg beda deui jeung nu geus kaliwat. Hate emak asa hancur malah sawatara bulan ka tukang. Emak teh meunang ka nyeri ati nu leuwih ti misti lantaran aya nu nunung bari nyarekan. Tapi ayeuna mah ngadak-ngadak musnah. Emak bungah liwat saking sabab anak geus kapanggih. Sarta emak boga kapastian yen nu kapanggih ti heula teh lain anak emak. Sarta emak rumasa geus kasamaran. Pantas pisan mun eta jalma rek nyarekan jeung ngusir ka emak oge. Da meureun teu sukaeun di aku anak ku jalma nu pantar kieu. Ceuk Bisarmi nerangkeun pangalaman manehna dina mangsa diusir ku Rojali teh. Atuh puguh hate Rojali meuni asa diwawajet sedih peurih nu taya papadana. Watir ka Inung jeung kaduhung ku lampah sorangan. Mak, tetela perjuangan emak teh berat. Dugi ka ngalaman kitu kumaha terasna. Sabada diusir ku eta jalma teh emak. Ujang, kasangsaraan emak teh geus lain caritakeun deui sabab lahir batin kacida nyerina. Hirup teh asa teu aya gunana bumi langit asa rujad. Tah kulantaran kitu geus we teu kudu nyaho cukup ku emak we anu ngalaman sedih jeung peurih mah. Ayeuna mah mending oge suka bunga da hidup geus patepung jeung emak kalayan salamet. Atuh saja bati kitu kanyeri jeung kasedih emak geus leungit. Sabab ayeuna mah kaharti pangna eta jalma ngusir jeung nyarekan teh memang lain anak emak. Henteu nyeri hate ari diusir ku nulian mah teu cara ku anak sorangan. Tapi emak yakin ujang mah moal kitu kanu jadi Inung. Ceuk Bisarmi manehna bener-bener ngarasa pasti yen nu ngusir ka manehna lain Rojali tapi ukur sarimag jeung anakna. Da anakna nu asli mah kaayaanna cara ayeuna sangsara sarua jeung. Para mitra anu mulia, omongan Bisarmi kitu beuki namahana langsa pikeun Rojali. Hate nu ancur asa beuki burak-barik tungtungna Rojali jadi ngahulang. Rek nyaritakeun nu sanyana jadi teu werat heurin kuletah. Rojali ngarasakeun kanyerina ati kasiksa kula lampahan sorangan. Ujang kunaon ngahulang bae. Singgera anak king sing bunga. Keun bae ulah sedih ku kaayaan sakieu sabab geus jadi milik urang kudu jadi jalma sangsara. Awak mah keun bae ruksak oge asal batin ulang ulah gering. Ruksak badan bisa diubaran mun ruksak akhlak mah hese ngomeanana Ujang. Urang kudu muji syukur ka Allah sabab urang mah ukur sangsara lahir. Batin mah teu ruksak-ruksak teuing. Mak. Duh ampun mak. Rojali nyuuh kana lakunan indungna teu kuateun ngadengekeun omongan Bisarmi. Ari sabab Rojali rumasa manehna geus mengpar tina jalan bener-bener lempeng. Rumasa geus kagoda ku setan idajil, kapangaruhan ku harta jeung tahta. Aya kunaon atuh hidup teh anak king boga ka nyeri. Muhun ma abdi teh gaduh ka nyeri. Nyeri leuwih ti misti, moal hipur lamun teu dilebur ku Inung. Duh, ma abdi gaduh hutang nyawa ka emak. Margi abdi teu acan tiasa mulang tarima kalah ngajaheutkeun manah dugi kana nangan sangsara jiga ayeuna. Karasa ku abdi emak, sangsara pisan hirup kieu teh. Duh, ma, ampun ma. Geus anak king teu kudu dituluykeun ka harti ku emak oge. Ayeuna mah geura diuk sing bener emak boga keneh dahareun bisi Ujang ngarasa lapar mah. Ceuk Bisarmi buka-mukakeun bari mukakeun buntelan. Gorehel aya bungkusan segede peureup sok dibikeun ka Rojali. Yeuh dahar lumayan tama lapar teuing sesa emak tadi. Ngahaja teu dibeakeun bisi isukan teu manggih dahar. Ceuk Bisarmi deui. Bari melong kana beungeut anakna puguh meningah las Rojali. Ayeuna mah karasa kumahanya anak Inung nu sajati. Ayeuna kaharti kumanehna yen omongan Yati teh bener. Aya Inung batin, aya Inung lahir, aya Inung lahir jeung batin. Emak, abdi mah teu lapar mangawe kanggo emak. Bilih teu acan tuang mah. Abdi mah tadi menak roti sareng peuyeum di alun-alun. Rojali teu narima lain teu lapar tapi teu tega kakolot da kuduna manehna nu mere ka Inung. Ulah kitu anak king Mama Ridho. Ngadu ahuapkeun jeung anak ge sabab hidup teh bebelahan nyawa emak. Nu dipieling beurang peuting pangna emak jadi kieu. Apan ngabelaan hidup hayang kapanggih.
Kop geura dahar ujang ulah nampi kana Kanyaah Indung. Rojali cari dak-dak ngadenge omongan Indung. Asa nyeri batan disisit ku hinis. Leungeun ngaragamang nampanan pamere Indungna nu geus taun-taun tara kaalaman. Nuhun mak, ku abdi katampi. Bungkusan dibuka memeh di dahar diteuteub heula. Tetela sanggup bear sakepeul. Ampir garing cara aron, pikiran Rojali kumalayang kanu lain-lain. Sarta nyipta-nyipta pangalaman Indungna salila welasan taun. Tangtu hirupna teh kitu jeung kitu bae, matak sangsara balangsa. Aturek ngahuap oge jadi kagok kahalangan kulamunan. Ujang, lumayan sangut is oge keur tama lapar. Wayahna sabab eueuh nu leuwih ti kitu. Mangih sangu jiga aron geus untung pe geura dahar anaking ulah dipelong wae. Keun bae saeutik oge suhunkeun. Hasiatna ka Gusti anu Maha Kawasa. Sangkan eta sangu bisa ngahudangkeun tanaga. Sakumaha umumna jalma. Eta sangu sing gede manfaatna. Ceuk Bisarmi nyarita kitu. Lantaran disangka nama Rojali teh embung ngadahar sangu bear. Padahal keur teuleum dina sagara lamunan inget ka Indungna nu hirup sangsara tahun-tahun lilana. Mangga mak pada ditenda ku abdi. Rojali ngucapkeun bismillah celebek ngadahar sangu. Meni euleugeg lantaran seuseut dina tikoro. Mangkaning teu aya cai keur nginum pareng kabukulan kapaksa ku Bisarmi diketig pundukna lalaunan. Bari nyarita dumareuda. Sing salse daharna ujang ulah rusuh teuing. Sabab sanguna heuras jeung teu boga cai keur nginum. Wayahna sing sabar ujang anak emak. Rojali teu nemalan. Ukur ceuleungeg euleugeg bari buncelik. Atena beuki peurih. Tapi oge ngarasa bagja bisa ngarasakeun deui Kanyaah Indungna. Sedengkeun Bisarmi teu oleh neuteub nitenan anakna nu keur dahar. Kaayaan beuki peuting hawa karasa tiis meuni nyecep kana kulit, lir anu tembus kana sumsum balung. Rojali muringis beungeut karasa peurih meuni pating jeletit. Sedeng galandangan nu sejen tadi geus tali brasare taya nu malire ka Rojali jeung Bisarmi. Ujang, mak hayang nyaho kana lalakonna nah kunaon eta teh bet jadi kitu. Nah cacar atawa kaleob ku cai asak. Bisarmi tumanya. Manehna panasaran hayang nyaho kana lalampahan nu jadi anak. Mak, engke ku abdi bade dicarioskeun sadayana. Ayeuna mah abdi bade tunduh hayang geura sare heula mak. Ceuk Rojali bari ngeprukan ubin anu kalotor. Koledag ngagoler ngarengkol dina jiga kuuk teu make simut. Nyapek atud amage geus tunduh tapi sok di mana ari matuh teh ujang. Geuning tara kapangih ku emak apan geus taun-taun lilana. Tara tangtu mak di mana we peutingna. Jeung di mana we parengna sabab adi mah teu boga tempat nu matuh. Malah tara cicing bisa tempat sok ngider ka mana-mani. Heueuh sarua jeung emak. Pek atuh geura sare ieu pake. Tiung emak keur simut. Bisarmi mikeun karemongna dibikeun ka Rojali. Rojali teu nampik manehna nyaho Indungna hayang namplohkeun Kanyaah ka anakna nu geus taun-taun teu patepung. Kocapkeun isukna panon poe geus moncorong ti beulah wetan. Cahaya sumirat nyaangan buana matak betah jeung matak waas. Kota Bandung geus rame deui ku kendaraan nu lalar liwat, kitu deui jalma-jalma nu laleumpang menit taya saatna ti unggal jalan. Bisarmi jeung Rojali harita teh geus harudang malah mah geus beres bubuntel. Buntelan Bisarmi dibawa ku Rojali tuluy laleumpang teu puguh nu dijugjug. Bari leumpang Rojali ngajak ngobrol ka Indungna. Mak, sok kumaha ari neangan dahar mak? Naja jaluk atawa kumaha? Taya deui jalan iwati bara main. Neangan nu hade-hate nu daek mere sidekah ka jalma sangsara. Tapi ujang tetela menta oge teu gampang. Sabab rejeki aya nu ngatur sakapeung mah tara aya nu mere cai-cai acan. Komo ari duit mah. Tapi alhamdulillah mah hirup keneh nepi ka poe ieu dipercaya tepung jeung ujang. Karunya teuing mak. Ku abdi ge karasa sangsara bara main teh. Sok nyeri hate jeung ngalangsa, tapi ayeuna kumaha mak? Urang bara main we di parapatan sok loba nu mere receh tina sedan.
Tapi ulah barang bising teu aya nu mere tuh urang maka ditu. Bisarmi nunjuk ka hiji parapatan nu make lampu setopan. Didinya sok ngantai sedan nungguan giliran maju. Ma abdi mah era mending urang ka pasar we sekalian dahar poe ieu mah abdi ge boga keneh barang urang jual. Rojalinya saramo leungeuna nu kenca tetela alina aya keneh. Boga barang naon Ujang? Ali mah lumayan 2 gram meunang ku kumpul bareto. Basa abdi digawe keneh, ieu urang jual mah lumayan keur meuli sangu. Lain meunang maling teh Ujang? Bisarmi ngahariwangkeun. Sing percanten mah abdi mah kajeun paehlang layeuskeun. Jeung tibatan pulang paling mah. Saka saksina ge bumi jeung langit. Heug atuh kumarek digugu nam ka ditukjung ka toko emas. Nu ngajajar sisi jalan. Bisarmi akhirna mah nya tujuan hatena ngarasa bunga. Sabab anakna boga keneh sisimpenan. Para mitra kaum dangu, teu kungsi lila Rojali jeung Bisarmi tarpi kanu dituju. Rojali tuluy asup ka toko rek ngajual ali emas tapi tetela teu gampang sabab nu boga toko teu ujug-ujug narima. Da puguh alina teu make susuratan. Rojali bingung tapi teu beak harepan tuluy ngadesek kanu boga toko sangkan alina dibeuli. Akhirna ali dibayar tapi sahanapeun harga pasaran. Menihara rese marek ngajual ali oge pedah teu aya suratna. Ceuk Rojali sanggeus kaluar ti toko nyarita ka indungna. Keun bae Ujang sing sabar we sakitu mah. Yu atuh urang ka ditu mah teh lapar geus hayang dahar. Yu mah abdi geus lapar. Duaan leumpang mapai trotoar ngajugjug ka hiji tempat nu loba jongko. Tapi dasar keur sia sok tara kapalang. Harita teh Bisarmi jeung Rojali aya nuturkeun lalaki duaan. Barang geus deukeut kanyahoan ku Bisarmi kebeg ngarenjag bakat ku leuwas. Suha, Ili, rek naon deui sia nyampeurkeun ka kami, ha? Nu duaan pating polotot bangun galak mureleng jiga nu hayang ngalegleg. Puguh Rojali menika kerot amekeun. Teu panuju kana laku lampah Suha jeung Ili nu tetela kaya niat hade. Saha teh mak, mending ngajago teuing mak. Beuleup Rojali geus buleud-buleud dibarengan ku huntu ka kerot beungeut karasa pating sariak panas. Eta teh si Ili jeung si Suha jalma baragajul nu mitenah ka bapa hidup. Kade sing hati-hati Ujang jalmana jahat. Bisarmi ngaharewos. Ngadengong omongan Bisarmi Rojali mikeun buntelan ka indungna. Gap di tampanan tuluy Bisarmi mundur ngajauhan. Rek ka mana Sarmi? Cicing sia, ceuk Ili bari molotot. Bisarmi teu nemalan ukur molohok bari jajantung ratung. Rojali gancang halangan Ili jeung Suha nulak cangkeng bari molotot. Rek naon si laing ha? Ngaganggu ka indung dewek? Ngaya kawani euy cucurut budug deui euy. Ari nyingka sia bisi dipencet huluna ku aing. Teu kudu pipilueun sia wadina oge. Ceuk Ili bari mureleng ka Rojali. Rojali kalabeuki ambak serog maju salengka. Dewek moal nyingkah paling ge sia nu kudu nyingkah ti dieu. Heug, aing rek nyingkah ti dieu, tapi duit ladang ngajual Ali pasarakeun heula ka aing. Ayo kalikeun. Kabeh teu meunang kurang heuleu. Kebeg Rojali ngarenjag. Bakat ku kaget lantaran Ili bet nyahueun ka manehna tas ngajual Ali. Sakilat Rojali boga sangkaan yen manehna geus aya nu nalingakeun ti tadi keneh. Nah, sia kalaga ngahuleng. Kadieun duit. Mun teu eta beuheung ku aing digorok. Atawa memang si hayang kojor sia ha? Ceuk Ili beuki sugal ngomongna, ngahudangkeun amarah Rojali. Kurang ajar sia setan. Jeung tibatan mikeun duit mah leuwih hade sia galungan heula jeung aing. Sok baju sia bangsat. Ladenan aing ye. Rojali nepak dada bari dangah. Tapi bari jeung waspada pikeun ada serangan musuh. Ari Ili jeung Suha silih reret tuluy silih unggeukan. Kalayan teu cacarita deui sabrut duanana rajang babarengan dua peureup meniput bet ngancam Rojali. Tapi Rojali nu memang geus taki-taki teu ujug-ujug kabeunangan. Manehna bisa ngagiwarkeun awakna bari nakisan panarajang musuh. Rojali geus asak latihan sabagian gede tina pangarti karta geus kapimili ku manehna. Dina mangsana tarung ngalawan huduaan teh teu ripuh-ripuh teuing, malah mah Ili jeung Suha kapaksa kudu leuwih rancingeus sabab musuhna lain lalaborakeun. Setan alas, ngajago sia rasakeun ye. Ili asa dihina sabab unggalna rajang tarakeuna. Sabrut nubruk ngagunakeun jurus angin puyuh lilimungan. Dina gerak badak mabok, tapi Rojali geus mibada jurusan getok karang.
warisan ti Karta nusok biasa dipake naningan serangan ombak sagara. Puguh we badak mabok diadu jeung getok karang pramitra. Akibatna Ili jadi cilaka tarang dibabuk ku pereup kembar dada beuna ku ti kelan tuur anungan sakilat ngabendung gerakan Ili. Seak keduk dek dek. Aduh, tulungan ha. Ili ngalengak bari calangap bru rubuh. Rojali teu mere kasempetan sabrut narajang harita keneh maksudna rek ngajejak punuk Ili nu keur nyuhu. Tapi Suha teu cileureun, sakilat manehna luncat dina gerakan gurame ngabinti, celeng cabron pereup katuhukeuna kana pipi Rojali. Aduh, ramcadol sia. Rojali kapaksa kudu mundur. Pipi diusap bari muringis samemeh bisa gerak. Suha geus nyebrut narajang ku pereup katuhu, nyebuk kana cukang irung. Kilek plos Rojali bisa keneh miceun panarajang musuh. Tapi suku Suka teu kanyahoan ngajelepung kana dada. Heat keduk. Rojali ngagero katahan. Tuluy mundur bari jeung ngumpulkeun tanaga, sabrut Suha nimpah deui, tapi sakali ieu mah katadah ku Rojali. Keduk dua pereup diadu, duanana pating puringis nahan kanyeri. Rojali luak liuk neangan pijalaneun kabur sabab musuh leuwih unggul. Reka mana sia cucurut? Modar meninggi sia ulah kabur deuleu, ceuk Suha. Manehna geus bisa maca kana niat Rojali. Rojali teu ngajawab sabisa-bisa rek ngalawan deui ka musuhna. Tapi hanya kali Ili nu tadi rubuh geus hudang deui langsung narajang leuwih galak. Bareng jeung Suha, atuh puguh Rojali kawalahan sabab boro-boro ngalawan dua, ngalawan hiji ge ripuh. Tapi Rojali teu gimir manehna tuluy ngagunakeun sesa-sesa tanagana pikeun ngabelaan indung jeung dirina. Ujang kade sing waspada ujang. Bisarmi ngagero bakat ku hariwang. Lantaran nempo anakna tuluy-tuluyan kadesek ngadenge kitu Ili jeung Suha cakakak seuri semungahina. Puguh namahan panas kana hate Rojali. Akibatna Rojali tarung teu make perhitungan. Narajang teu make kira-kira tungtungna Rojali sababaraha kali kabeunangan. Pereup musuh menipating kereduk kana beungeut jeung awak. Rojali menipaku pisnasihanna kisan serangan lawan. Tapi Ili jeung Suha teu mere kasempetan turus-turusan ngahujanan ku teunggelan-teunggelan nu mateni. Dina kaayaan nu beurit kitu, corelat aya hiji lalaki lumpat ka tempat tarung, ka tempo bangun rusuh da meningah hegak barang kadinya gero ngagorowok tarik pisan. Suha, Ili, meungeus sia mah ngalawan bolon sia. Sia mah jeung aing tandingna, cenah bari luncat narajang ka Ili. Seak sukuna najong kana bincurang, cebet kaleong, kedebut Ili rubuh sakaligus. Koreja tudang deui tapi leungeun musuh ngabelesat lir kilat kana tarangna. Cebet leng bumi alam asa tibali. Ili jajari jegan tapi untung, Suha kaburu sadar yen aya musuh nu datang ngadadak. Sakilat narajang ku pereupna langsung ngarahulu angen. Seak kilek plos Suha teu hasil. Neungeul musuh. Tapi manehna sorangan kalah kati totolonyong. Cebet! Bobokongna dijejak cungkel, bru Suha rubuh, korejat hudang deui. Bareng jeung Ili nu geus tatan-tatan rek malik narajang, panon melong ka musuhna, barang geus sidik cakakak duanana seuleuserian. Bagjali, tayeuy manusia nu keur diteangan ku urang teh. Teteh lah omongan Ki Jaladri bener, si bangsa teh di Bandung ye. Podaran sekalian li, teh kudu dibere ampun euy. Cek Suha bari tuluy maju. Manehna ngarasa bunga sabab nu diteangan tahun-tahun ayeuna datang sorangan. Bener ha, ieu pisan musuh urang teh ye, teu kuluna. Setorkeun ka Ki Jaladri, temal Ili. Siga nu nyawani ari hatena mah deg-degan, lantaran ngarasa gimir paur ku gerakan musuh nu tayalen iwati Mangkarta, nu kabeneran tepi kadinya da puguh unggal poe gesok neangan Rojali jeung indungna nu diutus ku Yati. Dasar bangsat sia belegug kabecus ukur ngabacot. Ayo maju sia Suha, Ili. Aing geus sayaga pikeun umpes sia duaan. Ceuk Karta bari ngabedegan ulak cangkeng. Panon mureleng ka musuhna nu dua. Teu kapapanjangan ngadu carita. Harita keneh ger tarung hiji lawan dua pada hayang ngelehkeun lawan. Tetela pangabisa Suha jeung Ili geus tambah deui lantaran diwarah ku Ki Jaladri si ruruntuk bajo tea. Atuh Karta ge lumayan ripuheun ngalawan dua teh manehna sababaraha kali ampir kabeunangan. Ngan bae Karta tarungna make perhitungan pangabisa nu kapibana digunakeun sacara taliti
teu gagabah jeung lalawora. Karta geus loba pangalaman dina nyang hareupan musuh boro-boro ukur 2 najan nepi kawalasan ge moal kimir. Dina waktu anu sarua harita Rojali geus nyampeurkeun deui ka Bisarmi. Nu colohok bengong teu ngartieun Bisarmi teu wawuh ka karta nu ayeuna lantaran beungeut karta geus robah akibat kacilakaan di laut teh. Atuh sajabati kitu dedegan ge jauh pisan bedana. Kawantu teu tepung jeung welasan taun lilana malah hampir jejeg 20 tahun. Ujang, saha tatena geuning bet apaleun ka si Suha jeung si Ili? Musuhna kitu atawa ngahaja nulungan urang? Ceuk Bisarmi bari neuteup ka karta nu keur ragot tarung ngaladenan musuh. Aduh kateuing mah abdi teu terang. Keun sina tarung mah yu urang nuluykeun lalampahan, mumpung nu garelo aya nu ngawarah. Rojali teu wani betus teu ngabejakeun ngeunaan karta. Hayu atuh ngarasa salamet. Teu panjang mikir braduanana laleumpang ninggalkeun anu keur tarung. Rojali jeung si Bisarmi teu loba pikiran, teu hayang milu mikiran urusan batur. Harita tuluy laleumpang mapai jalan nu rame ku jalma nu lalar liwat, ngahaja milih nu rame sangkan teu kaudag ku Suha jeung Ili. Sajeroning lumampah, Bisarmi jeung Rojali teu weleh ngobrol ngaguar lalakon hirup salila papisah. Bisarmi teu ngarasaeun yen leungeunna beuki deukeut ka beudayeuh kolot. Leumpangna beuki deukeut ka dayeuh kolot sabab Rojali ngajak kadinya. Tungtungna nepi ka gang nu terusna ka imah Rojali, kebeg Bisarmi ngarenjag, reg eureun bari pok nanya ka anakna. Kelanan Ujang, urang teh aya di mana mama asa-asa ieu teh? Kamana we tepi nama urang mah teu boga imah ieu. Tapi Ujang mama teu hayang sakali-kali deui ngulampreng ka daerah ieu. Sieun tepung jeung jalma nu kungsi didatangan ku emak. Bisi magarkeun rek jajaluk, bisi magarkeun rek menta dipikarunya. Ku kajadian ti heula ge karasa keneh sedihna jeung nyeri kana hate. Ongkoh era deui sabab ti heula kasamaran mate ngaku anak kadu beunghar jeung jegut. Mak moal naon mak? Ieu tuturkeun abdi sugan we teu tepung deui jeung manehna. Ieu tuturkeun abdi mak, ceuk Rojali maksa. Malah tuluy miheulaan leumpang atuh Bisarmi bingung. Rek cicing wae teu tega ka anak da ongkoh bisi papisah deui. Ari rek nuturkeun ngarasa hariwang bisi nu boga gedong keur ngalange di luar. Tangtu nempoeun ka manehanana mangkaning harita teh geus sore. Tangtu geus baralik ti kantor. Rojali beuki anggang tungtungna Bisarmi eleh deet. Manehna nuturkeun bari jajantung ratug hate deg-degan. Leumpang ge asa teu napak akhirna serog ka hareupeun imah gedong. Nu tayalian imah Rojali jeung Yati, Bisarmi beuki teu puguh rasa awakna ngeleper. Para mitra sadaya, Bisarmi harita nyarita deui. Ujang, nah abet ngajantang di dieu hayu urang indit sing jauh sabab mama era. Tak ieu imahna jiga nu jiga Ujang teh jelmana. Ceuk Bisarmi ngaharewos beungeutna sepa. Mak, abdi mah lapar urang menta dahar kanu kagungan bumi, mak. Is, ulah anaking era mak mah sieun diusir deui. Rojali teu ngagugu manehna kalah ungah kana teras langsung mencet bel nu napel dina sisi panto. Ningnong di jero kadenge sorana. Atuh meuni calangap Bisarmi geus teu bisa nyarita deui teu kungsi lila bray panto aya nu muka. Loyal Yati bijil barang red ka Rojali meuni curing hak buru-buru. Kang Rojali, mulih ti mana Kang? Aduh meuni abdi mah melang wae milarian ka mana meuni teu kapenak. Ceuk Yati bari carinakdak. Watir kasalaki nu beungeut tetep jiih, taya meningna. Rojali teu buru-buru ngajawab kalah red ka Bisarmi nu direret ngahulang teu ngartieun. Beungeut beuki sepa lila-lila Rojali nyarita. Yat, akang rumasa dosa takulantaran kitu akang teh teu hayang ngaririweuh batur. Hayang nyangan ubar ku sorangan atuh sajabati kitu akang teh hayang nyumpunan janji. Moal waka balik lamun can hasil mawani nini teh ta ina geus hasil. Mangga masrahkeun ka Yati. Nuhun Kang Rojali, Bi. Emut keneh ka abdi Bibi. Yati nyampeurkeun ka Bisarmi. Sarta leungeun Bisarmi dirabu bangun sono. Neng Yati ieu teh. Bisarmi can teteg hatena. Muhun Bi abdi teh punya hati mangga kalebet Bi. Ceuk Yati bari nuyun Bisarmi dibawa ka jero. Rojali nuturkeun bari carindak-dak hate sedih asa digerihan ku hinis. Teu kungsi lila tiluan geus dariuk dina kursi tepas Bisarmi teu puguh rasa jajantung ratug.
Meus-meusret karo Jali meus-meusret kayati jiga nu teu percaya kana eta kanyataan. Ma hapunten abdi teh ma, margi abdi rumaos parantos ngajaheutkeun manah ma. Dosa abdi teh moal kaukur ageungna. Carek paribasa teh mah estuning salaput hulu. Tah kumargi kitu ayeuna abdi nyuhunkeun dihapunten. Ti handap sausap dampal ti luhur sausap rambut. Pati hurip abdi nyangakeun. Mangga nyangakeun. Getihna satetes ambekanana sadami sanaos bade ditunggal jangga abdi marido. Kanggo nebus dosa nu kalintang ageungna. Ari margi nu nampi ka emak nu nyarekan ka emak sareng anu nunung ka emak nya abdi pisan jalmina. Anak emak nu doraka emak. Ceuk Rojali. Si hatena dikoredaskeun dibejakeun ka Bisarmi. Danget harita hareupeun yati. Ujang, emak teu ngarti. Bisarmi kalah kakaweur hatena bari jeung Cipanon merbai. Ma, hapunten abdi teh margi rumaos joledar. Teu malire ka sepuh anu nuju ka Talangsara. Tah kumargi kitu teh ayeuna kapayun matos teu kedah ka mana-mana. Sing raos-raos calik di dieu sareng abdi. Margi abdi teh ayeuna matos resmi laki rabi sareng Kang Rojali putra emak. Ceuk Yati megat kalima. Manehna geus teu sabar hayang geurang ngebrehkeun eusi hatena. Ujang, Nyai kumaha atuh ieu teh mimitina mah teu ngarti. Ceuk Bisarmi keukeuh nyebut teu ngarti, hatena jadi bingung. Derak-dak Yati nerangkeun lalakonna dicokotan garis badagna. Malar gancang kaharti ku Bisarmi atuh sanggeus dibejakeun kitu mah. Bisarmi bungah nu taya papadana kalayan teu sabar. Ngarontok ka Yati bari jeung ngumar Cipanon. Aduh, Neng. Pupujanin hate bibi teu nyana ting bet kitu lalakona. Bibi mah bingah upami kitu carana mah nanging bibi teh ngaraos sedih ari rasku nasib tuang ibu sareng tuang rama. Emak, tinggal ican ayeuna mah abdi teh putra emak. Sarta emak indung abdi ulah nyebat bibi tos benten deui alamna. Nuhun atuh Nyai mah ge ngarasa bagja. Nanging kumaha perkawis Kang Rojali nah keur sangahapunten. Nyai geulis. Moal aya hiji indung anu ngantep ka anakna. Dina kaayaan cilaka doraka. Tangtu kumaha dihampura lahir batin dunya akhirat. Caang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Insyaallah moal aya gantar kakaitan. Moal aya catang supaan keun bae nu geus mah. Teu kudu diinget-inget. Anggap hiji impian goreng. Emak mah ku nempo kaayaan kieu geus pirang-pirang nuhun. Sabab teu disangka-sangka ti samemehna. Nuhun Ujang Nyai geuning galedeh milih. Ceuk Bisarmi. Bari rutret karo Jali jeung Yati. Nanging emak abdi teh janten kieu. Beungeut abdi jadi ruksak sabab doraka ti indung. Tulungan abdi teh emak. Rojali teu kuat nahan Cipanon murubut masihan pipi. Hatena ancur asa lebur. Duh Ujang kudu kumaha nulunganana da mamah taya kabisa. Mak. Abdi teh tega ngantunkeun Yati kalayan teu bebeja heula. Dupi maksad bade milarian lanong nya alhamdulillah aya pituduh ti nu luhur elmuna. Yen abdi tiasa cager asal kedah abdas ku Cipanon indung. Tah kumargi kitu kahiji abdi teh nyuhunkeun dihapunten. Tina samudayaning kalelepatan margi pangna abdi nanangan panyakit kieu teh. Minangka hukuman nu doraka ti indung. Tadi emak parantos ngalisankeun yen ngahapunten ka abdi. Nuhun katampi kateda pisan. Nanging aya sarupi deui abdi teh hoyong abdas ku Cisoca emak kumaha carana. Ceuk Rojali daria pisan. Manehna percaya kana sakabeh papatah santri teh. Duh Ujang Cipanon emak mah geus saat balas dipake nyengcerikan Ujang tahun-tahun di dana. Mana komo ayeuna nempo Ujang jeung Neng Yati nu sakieu matak betahna. Senang teu aya kakurang mah teh bagja. Taya kasesah kabingung rek di mana bijilna Cipanon. Tapi emak nah teu ngiring sedih ningali kaayaan abdi nu batan sakieu. Na bade ngantep ka abdi nu nanangan siksaan kieu. Abdi teu isin emak sedih sareng peurih gaduh beungeut anu sarupa kieu. Ceuk Rojali bari ngeluk tungkul. Cipanon murubut cuuh. Nuhun emak kumaha we carana margi Kang Rojali teh sasat doraka kenging hukuman tina kalakuan nu doraka ka indung. Mugi kersa nulungan supados Kang Rojali damang deui. Yati milu nyarita sabab manehna geus kacida sedihna nempo salaki nu jiga kitu. Duh Ujang Nyai indung mah naon ngaranna rek ngantep kanu jadi anak. Dina kaayaan sedih.
boro-boro manusia nu boga rasa jeung rumasa najan sato oge. Uteuk tongo walang taga. Yeuh, teu tegaeun nempo anakna cilaka mah. Tapi Nyai ujang mak teh kudu kumaha nulunganana iwati ngaduakeun ka nu makawasa supaya kasakit hidup dicageurkeun deui. Rojali jeung Yati silih reret duanana ngaharulang bakat ku bingung. Sedengkeun Bisarmi jadi ngahulang. Manehna susah nyang harupan anu kitu lantaran teuing naon sababna. Cipanon manehna jadi saat nu biasana sok juuh ayeuna mah ngadak-ngadak garing. Hate memang sedih tapi cimata teu bijil. Waktosna kabujeng see para mitra. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.